bosan kieu euy. Main tetebakan sok lah. Sok lah ya, orang boga hiji tetebakan. Naon sok? Tai naon warna biru? Tai maneh? Lain. Tai ucing? Salah? Tai manuk? Salah. Tai sireum? Salah. Tai naon atuh? Tai mau nu biru atuh. Tapi dah tapi aya nu biru. Naon? Tai maneh dicet anjing. Tai dicet mah. Ya, nya urang ge boga tetebakan jawab heuh. Ya, nya indung maneh teh keur lapar. Nya haus. Kayan indung maneh teh keur head. Men. Tah, indung maneh teh boga duit 1000. Supaya nu tilu eta kacumponan, indung maneh kudu meuli naon? Ah, teu apa kudu meuli naon? Nya meuli kalapa tuh. Ye nya kalapana jeung nahan lapar heuh. Caina jeung ngumbaran haus, tah nu paling penting ieu tapasna. Jeung jadikeun sop teh indung maneh. Atuh we teh bobogaan indung aing Ya mah. aya tuh lecet teh. Atuh lamun lecet ke bapak urang mah betaheun di imah blog. Nya atuh bae we atuh. Bodo amat lain indung urang ieu. Goblok maneh mah. Ku sia ka mana? Yang modal anjing. Atuh sok heueuh. Lain daguan di dieu. Ulang lillah heueuh. Sia di 2 bulan teu mayar utang kudu diteang kayak mana? Oh no. Duh, aing karek kaingetan boga hutang aing kasih bos Ibang. Kumaha mayarna coba keur mah teu boga duit. Duh. Woi, anjing. Sok saya ka mana wae bayar hutang sia goblok. Geus 2 bulan sia teu mayar ai nginjem nama babari aya mana hese goblok. Cacan aya, Bos. Lah eueuh kehet mah. Sian waktu tuh, Bos. Gua aing pasian waktu 2 poe lamun eueuh imah maneh ku aing tuan. Ayo, bos lagi. Gimana kudu minjem ya ke si Efun. Epul, ni tampan lucu deui siga bayi bagong. Lah, maneh muji urangin pasti aya hayang. Apal wae. Minjem duit, Pul. Wing teh beak pisan kamari dening ka dukun.
hayang melet si Reni. Anggar we teu benang-benang anjir. Aya kakak beak duit. Mana mah tuh percaya ka dukun. Dosa maneh teh. Cek saha maneh? Cek Pak Ustad atuh. Hayu Kak ditu. Ayo di mana si Ustad? Hayu tuturkeun urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Pak, kamari teh epul teh ka dukun, melet istri. Eta teh dosa sanes, Pak? Mun atuh ya dosa. Kan eta teh menyekutukan Allah. Kumaha pul? Benang tuh tas didukun teh istrina. Itu Pak, kakak hambar-hambar artos. Kanya. Make percaya ka dukun atuh da. Ya lagi pula Allah teh menciptakan manusia teh berpasang-pasangan, ngartos. Oh, ngartos. Jadi epul teh setan. Soalna jomblo teh pasanganana. Nah, dari mana ya? Dia masuk nyarokan wajah anjuri gini kan? Hop. Sanes kitu ya maksudna. Jadi lamun misalna awewe eta alimen ka epul teh teh ngungket paku ka hiji awewe eta. Masih seueur kok awewe di luar sana. Oh, mun maksud. Mana kunaon, Bu? Iya telepon ini gara repek. Duh, angkat atuh. Halo, Ning bade nyarios. Oh, mohon mangga. Oh, nya sok kata kadinya ayeuna. Oh, mohon sok. Segitunya Pak. Aya perlu abdi mah. Ini atuh nih rusuhan da cai-cai acan. Ya kan kewe atau adik adik dia mulai Nah, sering ka dia uang mas bareng-bareng lah. mohon atuh. Ya Pak, mangga. Abdi teh sebenarnya teh lalaki. Rejang anjing ngulinkeun hate aing, goblok rejang. Oke, buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.